Alhamdulillah yang baik di lembur ya. Yang di panas di kota mah panas amat. Panas. Yang dia tiis. Duh. Metiis. Di lembur mah tiis. Coba dari kangkung pabalat tinggal nyokotan doang. Namun di kota meuli heula ceban mah tuh. Yang di dieu coba teh halus deui. Aduh. Aduh eta jembatan gede. Panjang amat eta jembatan. Aing lewat hese. Kudu nyebrang heula. Kudu ngajauh heula. Itu bahasa lama-lama deh. Itu jembatan tuh. Buset panjang amat tuh. Duh, panas amat. Di kota mah panas, kacida di dieu mah lumayan tiis lah. Jeung diuk mah. Wes loba kalapat tuh. Si mas segar emang minum mah ya. Kayak es batu deui. Jeung rokona rokok liter udang garam. Lebih nikmat itu. Jadi itu kan balau. Aing tinggal nyokotan. Ya gampang. Dah tinggal nyokot sayur kangkung. Pabalatak. Main dah gitu dia. Nakar rambutan nih, tiis. Tanip, paling tipu lebok, paling tipu tahakan tah. Lumayan. Bok kabur duit nak. Mudah-mudahan si Acot teu ngudak aing ka Lembu jeung si Ambon. Mudah-mudahan teu ngudak aing ka lembur ya. Tuh, mudah-mudahan lah. Yang udut lah. Anjing nikmat anjing. Nikmat seperti di surga. Aing geus dilatar ka dieu. Aya nu hajatan geuning sahanya. Si Cecep ya. Ngondang-ngondang aing. Duh aing dieu lah. Duh, aing kumaha ya? Balik besing ka Panggimbang Sanit. Tapi aing sekapalang di Lembur. Mana motor ku aing dijual. Ngan kabeli oleh-oleh doang ieu. Oleh-oleh naon ber aing di kota. Aduh, jauh titit orok. Lumayan lah lapar aing. Najan leutik kos titit orok ge, yang penting mah di Imam. Nikmat. Ngomong-ngomong si Gorgon ke mana ya? Di kota teka panggil.
Si Ambon goblok. Ngomong jadi benghar di itu pada kepanggil tukang parkir. Si Ade suka naik di lembur pun si Ade Firman. Pokoknya kepanggil Gorbon awas weh. Ayo mau waka bisa balik ke Imam Mang Sani pula ieu mah. Masalahnya duk motor lagi eueuh. Paling jual. Jangan kos balik ka beli jauh doang. Oh. Aya cai Floridina jerona kopi. Ayolah, minum lah. Awas ya Gorbon. Buronan ku aing. Tapi kairah lagi di udak ku aing balik heula ah. Saya memang cecep ah, ajakan heula. Main cara rame di kota. Panggil henteu si Gorbon. Udah, geus balik can ya? Lieur aing ge ieu, aduh. Dengan si Gorbon kita panggil aing. Lieur atuh ieu. Kurang udah banget udah. Bukan we. Teu masalahna barudak nyakal HP teh ieu. Si Acet masih di kota. Ambon di kota. Apa arek ka tongkrongan tangan heula? Ayo ayo. Ya. Tangan apa? Itu jangan ditutup. Mana lewat mana ya? Aduh, si Acet aing lewat mana ya? Lewat mana? Lewat mana ya? Aing dijegat ya, Mas. Pasti aing ditagih itu ya. Dia mana ketiup tuh. Ah, enggak lewat luar ya. Ya, buat panjangan. Saha tadi namanya? Aing asa wow. Ah. Tapi raku. Tempat ada yang doang meureun. Bodoh teuing sugan jin meureun teh mah. Jin kasasar. Bodoh teuing lah. Pusing aing, nanti mah aing dahar heula. Waduh, aing kan nyaman tuh ya. Aing teh kada bang cawal. Ngumpet aing. Punten ah, punten. Mana saha? Bang Bemo. Bemo. Oh. Orang mana? Orang jauh. Orang jauh. Serek naon-naonan teh make tangkal jauh gitu, jauh tangkal batu di bawa-bawa. Saha sia? Bemo, bejaan teh Bemo. Tolong. Aing mau baca ieu hayang teh sia. Daripada sia mau tangkalna tah. Ieu mah asli buahna. Aing minta info nanya, amun cenah sia wau kasih Gorbon. Mere nyaho ka aing nya. Oh, Kalau cowok aing dipiceunan. Goblok budak teh. Tolongnya jelema teh. Stres. Aneh. Amit aing kebangitin kos kieu. anu teh caun asem, bejaan teh. Tolong sia geus digere ku aing ge. Jelema goblok stres ieu. Orang mana boa ngaran ngakuna. Naon tadi ngaranna? Aneh. Geus bari cau, tidak ang tapi nyebut asem. Tapi aing asa-asa wow teh jelema. Buah-buah si Gorbon ya. Ngalungit nih, wah bener imah jin.
aing salah nongkrong gitu mah. Pokoknya mun teu kepanggih deui ku aing kudu dibuka tah kantong kresekna tolo mun di kos buntalan cau. Mudah-mudahan aing teu kanyahoan si Acot. Buset eta aya naon eta rame-rame. Aing teh lapar ya teh. Galalandeng wae. Eta Eta bawa naon ya? Anjing. Tai goblok ah. Yan balik aing lah. Pantesan aing tadi kantong kresek teh Doraemon di sini. Tai goblok. Tuh, geus leungeun bau, hulu bau. Tolol emang. Kantong kresek goblok emang. Mah tuh. Apa nengan lewat orang jalan? Terus orang penta duit mau terokona. Nah, mantep ya. Pucuk dicinta pula pun tiba. Om, Om. Orang mana, Om? Sini dulu, Om. Jelema kelo. Ah, mantap. Karena raon sedih dia. Aing nengan si ieu, Hah? Gorbon. Si Gorbon. Kapan kita di kota kus ya? Gorbon kamari aing neangan kepanggih si Ambon malah. Ambon. Si Ambon ngomongna ke aing di WA jadi orang kaya kapanggih dari tukang parkir. Ya, tolol Ambon Si kapanggih goblok. dari kota. Henteu. Kapan ge aing jeung manehna? Oh kapanggih. Keur leumpang, sombong tapi. Goblok itu budak. Kudu dirujitkeun mainnya seruan jeung si Gorbon. Dia nepi ka dieu, da. Selama tadi lah sekitar jam 10 isuk aing nongkrongnya di Tangkacau. Kedeng. Naon ya? Teu selama tadi aing keur baradahar cau. Aya jelema mencurigakan sih ya. Ongkos utung ka sarung. Wah, si Gorbon lain. Jiga nama, tapi mirip-mirip lah pokoknya tingkah lakuna. Kedua di tangan ieu mah ieu. Terus ya kumaha eta? Tina awakna. Ditahan teh. Tadi kan ditahan cai teh. Kemana-mana malah nyebut punten. Bawa Tangkacau ge kieuan. Ongkos topeng monyet. Wah, ieu mah gelo eta mah meureun. Jiga nama eta teh budak. Ah, tolol. Aing curiga soalna aing inget wah ieu bajuna mena sok resep make baju beureum. Bacana teh Skaimo. Eta jiga nama manehna. Tapi aing teh yakin sih. Terus kumaha ya? Di kota teh kapanggih. Kapanggih. Aing ge can balik ieu Mang Sanip. Kumaha nya? Aing bingung ya makan aing luntang-lantung di dieu. Rujit Ya. lah. Boga rokok teh. Rokok mah. Wih, Weh, mantap. mantap tuh. Jat, aing hayang gaang, tapi eueuh dengan cangu. Aya nu hajat. Tadi aing nempo Mang Cecep. Ka cai orang mancing yang dahar. Nah, lauk Heeh, yang masak. heeh. Laukna gede teh soalna aing geus lila tara Kan aing kalembur. ge mangkat kemarin dengan si Gorbon ka kota. Oke lah. Kayak gitu mah. Let's go lah. Ya lah yang lauk lah. Tempat mana ya? Rat dieu lah. Pokoknya kapanggih cacak gua aing Gorbon. Untung aing teu kanyahoan si Acot. Aduh, aing beteng aing lapar ya. Biar mancing wae lah aing ah. Mancing wae lah. Daripada aing lapar. Aing tadi pedahar, aduh. Main lah jangan mancing. Aing lapar. Ayan, aing yang mancing mah ya. Mancing gabus. Ya bos, I'm coming. Aing betang aing lapar ya. Aing butuh sia ya. Ini dahar. Oh, aing buka baju lah.
Ah, ah, ah. Lora. Wah, panggone ai. Kita lapar yuk, kawan naha. Tinggal ngitan kieu, lauk teh. Lapar aing teh. Kita lapar. Kalau na kamaran yuk. Gue pengen kencing lagi. Ih, si Gorbon eta. Wah, laporkeun gue ya. Ah, gua laporin. Aduh, kumaha cot dia aing cot. Lauk Ya, teu anjing. meunang. Pusing aing. Iman ka mana? Teuing tadi cenah mah ka warung heula mah. Gila, ngerok le. Eureun pusing aing. Tah budak eta. Ah, jalan Pak. Itu di mana? Ini tadi dapat si Gorbon. Rancang bulut dia tadi kali tak kerengan ke nasi ke mancing gimana? Wah, berarti feeling aing bener eta budak. Gorbon. Aing Gorbon tadi arek nempo tadi dinya tah. Kali mana? Eta tadi tempat biasa orang sok ieu. Anu, anu bakal orang sok mancing keleutik. Heeh. Wah, tolo eta budak. Hidup arek kemana ya? Bukeun. Sama orang aniaya lah. Masalahnya tanda Mang Sanip geus dibawa ku manehna pan. Goblok emang si Gorbon tolol ya. Bisa gitu malah, abe kelar orang bisa balik ke Mang Sanip ya. Bung mana aya kene dinya. Ayo coba bisa kabur. Ayo lah bro lah, kebiasaan teh budak. Susulkan. Mana sih si Gorbon? Mana? Wah, bener tuh. Oh, Goblok. Udah pulang. aku ngabok ya nah. Ada Mang Sanip ya. Makanya temi nipu deui saya sekali-kali deh, oke? Aman sih ya. Anjing cobolkan. Anjing cobolkan bagong. Aduh, aing bahas ah. Ganti heula nya. Dasar. Oke guys, yang mau request konten, komen aja ya guys. Komen di bawah kalau mau request konten guys.